Aduh, bah, ya lamun urang ngaliwat ieu ayeuna lah antep pisan ieu mah tengah poek ieu mah. Aslina candahar geus lila tikeur SD keneh. Astagfirullahaladzim, sia eta ngomong menit teu make bismillah kemana karep setem juk meuli bumbu ka warung lah. Bang ngaliwat keur kieu mah. Beli naon wae teh? Tengekeun. Beli bawang berem 2000-an. Tomat 1000-an we. Cabe 2000 cabe. Uyah hiji, beda berem 2 on. Siap OTW ya. Siap. Ogiro lah, lapar ya. Nah, ini dari tadi itu bumbu hiji, bawang 2 kilo. Nah, Draiko buat nyamuk sabun colek, aduh pohon deh. Nah, ini kurang mana bah gegeren teman sorangan naon keur ngapalkeun hodam. nah, iya eka liwat jeung si Manto titah ka warung, kita beli bumbu hiji, bawang 2 kilo itu. Sabun colek, jeung obat nyamuk, tapi naon deui pohon deui itu euy. Aduh bah mana mah aing turun ka ti kolot kot nepi ka poho kitu mah atuh maknya arek ngaliwat jeung obat nyamuk alah asa kumaha rasana atuh mah bah euy Balik dewe kitu poho dah euy. heueuh maning balik deui ayeuna mah tanyakeun ka jalemana bisi poho deui engke di ditu Euy bah. aduh si kabah nepi ka pohoan kitu teh mah dosa ti kolot. Sia mah lila-lila teuing. Mana bumbu teh? Tadi teh titah meuli naon wae? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Titah meuli nu kitu wae oge. Tomat 2000-an, cabe, roiko, uyah, jeung ieu peda berem 2 on. Tah eta cek uing oge. Coba teh titah meuli obat nyamuk jeung sabun colek. Cing bener wae bah mana teh mah nya arek ngaliwat make obat nyamuk jeung sabun colek. Weureut atuh. Ingat nama aing ka warung deh heuh. Ah, geus mal bener anjing. Ah, geus teu lapar aing mah. Ayeuna mah daharna geus soream anjing. Si mah bah doraka ti kolot anjing, loba pohoan. Minang-minang sia teh ngadar ti kotok, ame pinter, ame cerdas, moal pohoan wae. Geus aing make balik ah. Geraku aing kudu ngakan ti kotok kitu ame teh pohoan. Aduh, Ah mantap hing ti kotok euy buat ti kotok ieu bos derila naon bang ngaliwat teh lila aing geus pareres deui tulus deui euy. Salah ngamuk si mantauna ge. atuh da maneh mah dicitah meuli nu kitu patut dikot pokok aing saknya anu neh mah ini pasti itu si mantap murka kana Cek si Manto mah cenah uing teh kudu ngadahar ti kotok ame teh pohoan nya kitu. nya bah tah mana bi tah ti kotok tah aya tah Ajaran gitu ku aing. Bau setem. pan bakat atuh pan ngaranna ge ubar bau mah teh maneh Ajaran gitu ku aing. Aya liuran anjing. Pahang anjing. Aya liuran itu. Aduh, gede ku aing. Liur ieu. Aduh. bah nying naon ngabudak kieu nying bah nying kumaha aing bah Duh kunaon ieu di aing. aduh anjing bah aing petreu waspi mah basugan teh mana rek bae bah anjing geus ngabudak kitu aing Mang, kunaon mang? Jang gua tarik ini aja mesti celaka aja. Ya kunaon mang? anjir sih kabah bisa kitu euy bisa apaleun anu kejadian nu bakal datang tapi dasanya nyaho aing sih kabah mah da jelema ge ngeuing juga pohoan jang untung maneh bieu teu katingang pangpung lamun maneh katingang pangpung bieu geus bakal sadar-sadar di alam ditu Ditu di mana mang? di ditu di alam lain Alam lain teh di mana mang? di ditu di surga ai maneh Hayang atuh mang ka surga urang. Oh, amun katingang ku pangpung teh urang teh bakal ka surga. Cepet pangpungna. Yo mang, tingang urang mang. Ame asup ke surga.
Lain gitu cerita na keher di setengah sah ulin ka tuh ini ka tuh ulin yang barudak tuh. Sok atuh mang urang erek ulin heula di hanapeun tanggal ka aya ameh katingang ku pangpung ameh urang ka surga. Heuji gue tuh kumaha maneh we. Budak yang merek panggung yang digebung cenah ku panggung aya deui. Karena di Keur BA beh betok kieu biasa nya. naon keur modal? Lain to biasa we kieu BAB yang keur eueuh gawe eueuh kegiatan we ningan to. Oh. Poe. Oh, BAB mah modal sia teh. Naon atuh? Da emang aya keur BAB to aduh aing maneh mau teu apal singkatan BAB aja. To aing. Sapan sapal aing mah BAB teh B na buang, A na air, B na besar. Berarti sia teh keur modal. To maneh mah katinggalan zaman to aing aduh telat wae info na maneh mah. Yo ku tahun 2024 mah ya nama BAB teh geus ganti artina atuh to. Naon hartina di BAB teh atuh? Rek protes semua mun hartina ku ing di bejaan. Lamun rek protes ku aing mah di bejaan to Moal di aing sok bejaan ameh. Aing apal ameh aing mal katinggalan info ye. Heng atuh to ku aing ek di bejaan hari moal protes mah. Moal aing. Singkatan dari BAB cek tahun 2024. B na bawa rokok. Bawa rokok. A na asa teu kuat hayang ngopi. B na hiji deui ye. Heeh. Buru beli keur eta duit sabaraha eta? Tuh sia mah anjing. Puguh aing mentak ka dieu ge teu boga duit aing teh yang udu da yang ngopi mentak ka dieu ge teh aing. Mana jiji untuk protes itu beli eta duit anu aya. Naon ieu teh aya naon teh naon. Bah maneh aing bisaan kitu kok ketika apa bahayaeun bah. Keur kabeneran we to di meureun kurang. Aslina bah eta maneh bisa apa bahayaan kitu. Kieu bah ayeuna mah. Heupe. Aing geus apal pasti mana kita beli rokok jeung ngopi. Mana duitnya kan? Heran to aing mah sarua kasih kabar anjing. Lain sing jadi jagoan gitu bah apalun kejadian anu bakal datang. Aslina di padahal mah anjing tadi aing dititah ka warung. Anjing salahan ngeleg jeung pohoan. Ayeuna jadi jenis kitu. Heueuh kieu to. Tadi teh si Kabah teh jeung uing. Si Kabah teh kahari ringan. Cenah aing teh cerekan cenah ku si Manto ada cenah ti warung cenah aing salah wae. Oh, udah tutup balanya. Ngobrol. Ngobrol keur teh cenah ka aing teh kudu ngalamu ngaletak eta cenah tengah dahar ti kotok cenah ngarah aing jadi pinter. Bener eta teh deui. Kamari tak pulang ada arti kotok teh sih eta teh jadi gitu bah jadi jenius anjing. Kieu ku aing teh kusabab ku aing dititah ka warung salahan wae jeung ngeleg wae manehna teh cek aing teh sia mah kabah urak ati kolot koplok berubah. Lamun hayang cager cek aing teh lebok teh kotok cek aing teh dikitu kok di dahar ku sakabah. Di dahar heupeun aing. Kalau ka dieu anjing. Langsung bari ngomong. Oh. Lari teh. Bau. Kan dile kan. Alas sarun. Aduh, repo. Kalau ditiup. Bah mana kunaon bah ieu coba. Oh nu kanap. Oh bahan nu kanapna ya. Oh kekahanap kan mah. Nu ngarasakeun leuling kan. Kometap. Aya liuran euy teh. Duh kunaon deui ya. Duh.